aya eta aksara anu jiga nongeng nya naon eta teh oh ai sugana dikeun ngaramet eta teh mad nya geuning geus karasa Raden Gatot Kaca ngagunakeun aji Pancabraja. Ya inggih. Braja Musti Braja Kalapalamatan Dentawi Sesa. Atuh ieu raja nagara Ujung Maruta. Ya inggih. Dijama ku Raden Gatot Kaca masing paus bakaring. Pergi wah ya Akang Nyai. Pot, dan, iya selamat Pot. Bawa dekol dia. Deka mana sih Pot? Tenang, dola mi HP dola. Nyawa sih teu harti tenang bede. Tulus ngagule aja. Iya. Ieu huluna gede pisan paingan si Ubro hayangeun. Ueun abuh kumaha we. Naon maksana dicanak teh huluna? Berpakta jeung mahkotana oho. Mahkotana? Ieu. Ta surat-surat karajaanana dina sakuna kodoklan. Aya eueuh. Tuh ka tuh. Urang teu heula atuh ieu nya. Sok buru. Hah? Teu heula. Sae ulan. Lah. Kange da berat panginjanagan. Nya pokona bawa we huluna. Duh. Aduh, ampun ieu euy. Eta beratna sepegat teh. Uratna pegat nu cing daruruk-duk ieu na. Aduh ngahibur-hibur maneh hirup mah. Mun tita tadi sia tuh. Sekali deui Kang, sina sampan. Ngalilakeun waktu sia teh teh. Sina sampan. Dugan partos potongan ah. Nya bade dicanakna ku agan ku abdi. Kumaneh bawa huluna. Lu, euy. Hah? Belum heula kan amun pada ulah bau. Alah. Jadi itu kedah di Bandung bawa. Saya ulan surat kerajaan kodok tuh. Agan mah tara ngasak. Iya. Iya. Sok baca. Baca. Aya eta aksara anu jiga nongeng nya naon? Eta teh oh ai sugana dikeun ngaramet. Eta teh mad nya geuning geus karasa mangfaatna. Naon sia teh? Yang bertanda tangan di bawah ini saya Prabu Lodra Jenggala, Raja Negara Ujung Kulon, Ujung Maruta, Ujung Maruta. Degen, sae. Sugan teh ujung berung. Bawa silana. Ieu bulan? Ieu. Ai juragan Gatot Kaca mah da dek bobogohan aing bawa hulu we ieu. Alah. Eueuh nya si Subro ka dieu tempok ieu mah. Ganti teh hulu, iya. Da moal ngeunah teh di samaraan mah. Ini sainit.
kaca Astra jingga dawalanya anak sirah buta mulang ka Madukara dekat satur lami di jalan parantos dumugi ka Madukara atuh ieu Residrona ngadangu yen Gatot Kaca nya anak putri bunga anu taya papadana nah awewe na geus panggih hayu urang kawinkeun nah kaca kabina-bina teh anak ama kaitu gelis kalabat wah salamet nyai salamet kaulan cocok kalabat syukur baga Gatot Kaca budak geus bisa panggih daun wah restu teh geuning dijabah. Calik. Nah. Syukur. Bagja. Aya urang kawinkeun budak geus panggih ayeuna mah kasih. Pati puong napangisa. Kawinkeun Arjuna ayeuna mah budak geus kapanggih Pepejeuh pamiwang suang ulang upat ka awonan sanes teh sejak kadano artosna tacan sayogi sanes sabikirang sono waktosna sar ngadap deui Samudaya kalapatan pati bang sulaksana
midengken Kangjeng Rama gening pergiwa teh kapenak deui kupun anak Gatot Kaca luyu sareng perjanjian tadi kasakapukan dina mangsa Gatot Kaca bade miang yen netelakeun saha anu bisa menangkeun pergiwa tina leungeun bangsatna aya eta anu bakal ngajodoh ka pergiwa teu bisa ulah nganggap bolon ka mati Arjuna maksudna pokona mang mah da teu neangan teu milarian naon teu neangan pergiwa anak incu kabeh anak buah ti nagara asina ulah aya anu neangan naon sababna da moal panggih atuh naon pangna moal panggih pergiwa urut kabogohna Gatot Kaca nu nyokot Gatot Kaca nununa Gatot Kaca nu nyokot di Gatot Kaca dek bisa panggih kumaha dalin manukna mang urang dia pantes dua poe oge mangga emut anu penting mang mah ayeuna marek ngawinkeun budak teh mandra komara sok buru-buru ka Jakarta Palan ayeuna kadar Gatot Kaca cenah dina heueuh nah nuhun kudu kitu jeung dulur mah manya jeung dulur teh kitu-kitu acan mah nah lamun ayeuna Gatot Kaca salaku lurah tamtama nagara boga anak paman eueuh nek cicing kitu anggar kudu neangan kapan tadi geningan dina sate asana bade miang milarian teh salira teh parantos sapuh yen upami teh mah ieu saemara diluyuan ku salira malihan dugi ka disaluyuanana saha anu tiasa menangkeun pergiwa eta nu bakal jadi jodohna mangkukna teh leres teu bisa sapuk teh mangkukna da ayeuna mah ngawinkeun budak